Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Tapi oi teh gampang gitu bae ngecek bagong teh arek bagong nyaan arek bagong jadi doge sebab urang mun eleh kesit tangtu bakal cilaka euy itu brukus kadang bagong cek acil karto harita teh nembalan mun sakirana aya bagong ngulampreng ka lembur urang da arek terus dikumahakeun atuh daripada sebar hate kitu mah teu baraleg karto ngadon komplain ke baturna openg nemalan hari mana karto kumaha pikiran teh kelas teu sarua porangan bae agar we aya bagong kalembur mah maneh oge bakal sentar jeung ngadadak borangan atuh tapi kahayang kuring mah saanu wani sok cacing eta kadang bagong teh arek bagong asli arek bagong kajajaden bener teu cek saha dewek borangan justru dewek teh penasaran mun seug kemari aya di lembur eta terus milu ngarempug sakadang bagong anu suku hareupna kasabet laju ngaleungit dewek jadi boga kayakinan euy yen eta teh bagong kajajaden sahanya anu munjung ka bagong terus kawenehan sukuna beunang hayang apa saha cenah keundang ke oge sok aya bejana geura euy mun aya anu munjung ka bagong terus kawenehan sukuna beunang sahabat omo bari kacang kalak mah pasti gendeng sareng lembur ga si anu munjung cenah tapi geus lah maneh tong kapakajangan ngomongkeun kaayaan lembur batur anu can puguh bisi jadi fitnah oke mun nyarahan kumaha teh bisi ukur beja bisa ciraka ke urang kuring jadi penasaran ya yang menang eta beja anu pasti daripada ngomong-ngomong di dieu bari taya buklina eta sarua jeung bohong kartu memang penasaranan jelmana mun seug bener aya anu munjung hayangnya bae saha jelmana anu munjung kocapkeun caritakeun deui ka Asep jeung Nyirika geus bisa dibawa balik ka imah anu mungguh mata geureg-geureg hate pikeun biinah katut mangkas samah sebab budakna geus katingali cenghar deui mimiti pulih deui tina kasakitna luyu jeung janji teh anu arek nepungan engkong cengli dina hiji poe tur kawilang hade mangkasam langsung nyarita ka biinah geusan indit harita keneh ngajugjug gimana engkong cengli biinah tang tuwe ngarojong pisan kana pamagisudan anu jadi saraki bari teu weleh nagarakeun rasa kabungahan nya juga Kang omat pejakeun abi teu bisa milu datang nepungan kitu ngandelkeun rasa panuhonna anu sakakumaha mistina tong salempang inah engkong cengli oge tangtu bakal surti moal ngeunah-unah pedah inah teu milu nepungan jeung akang ka manehna jadi tong aya perasaan salempang model kitu ayeuna akang indit teh nya inah geus kebulitan di jalan nya sok atuh akang ari-ari indit ayeuna mah itu sing salamet di jalanna mangkasam geus kitu mah terus miang ngalaksanakeun pamagisudanana geus nepungan kong cengli ka lemburna sarta teu kacaturkeun lila deui di jalanna kumaha mangkasam harita geus nepi ka tempat anu dituju kong cengli jeung pamajikanna gancang ngabeageakeun anu anyar datang malah jeung nyuguhan segala rupa sikepna dareh deh tur sumeah kong cengli anu kadenge keur cumarita haya kunaon mangkasam kemari bukannya anak punya kamu orang lagi pada sakit cek kong cengli nyeritana nyandung ananya di antong pemajikan anak asa teu ngeurina mun teu milu ngomong teh pok harita nyarita haya
Betul sekali Mang Kasam. Kenapa kamu olang kemar ya? Bukannya punya anak kamu olang lagi pada sakit, ha? Mang Kasam ditanya gitu gentak ngejawab, oh sumuhun teu sauyos engkong pun anak dangat ayeuna parantos leuheung majeng ka Damang Sun. Oh aya, syukur kalau kamu punya anak akan segera sembuh. Lalu bagaimana dengan istrimu Mang Kasam? Oh alhamdulillah Ci pun bojo dina kaayaan sehat walafiat teu kirang sawios-wios. Sareng ngapunten kasupingan Mang Kasam dangat ayeuna janten ngerepotkeun ieu. Hanya kita orang tidak merasa direpotkan, ha? Jadi seharusnya Mang Kasam jangan berkata begitu. Senajan saraki pamajikan teu bisa ngucapkeun bahasa Sunda dina unggal cumarita, tapi duanana bisa ngartieun karena setiap cerita Mang Kasam jadi teu matak karago dina ngobrol. Mang Kasam kadenge cumarita deui negerakeun pamaksudanana anu sabenerna. Kong Cengli bari muril-muril kumisna anu ngawir kawas kumis lele terus ngargapkeun kana tiap anu dirisankeun ku Mang Kasam harita. Janten kieu seleresna teh ujuan sim kuring ka dieu teh tong. Oge salila angtong. Nyata sejak ngadugikeun asa panuhon sim kuring sareng pun bojo Sun. Wireh kana kasayan salira duaan anu kalintang ageungna. Bercanten masihan nambut artos malih kalintang ageung jumlahna ge. Geuning bae tebih tina sokan panawi nambut teh ngalangkungan tambahi Kang Oding. Bari seuri Kong Cengli kadenge nyarita deui. Oh, hanya Kamsia, kamu orang memang baik sekali, ha? bisa mengucapkan seperti itu pada awak. Tapi rasa panuhun kuring gecan sempurna Kong sebab ngandalkeun tanpa barang jeung pamajikan. Haya, ngerti maksud Mang Kasam bicara, ha? Tapi sungguh tidak mempermasalahkan keadaan ini tanpa ditemani istri pun berterima kasih pada itu juga sudah cukup. Namun tetap walaupun begitu ini harus ada syarat, bukan begitu Yang Tong? Engkong Cengli bari ngareret ke pamajikanna anu direret gancang unggek bari ngawalon. Oh betul sekali Engkong. Haya, maka dari itu Mang Kasam harus tahu syarat apa yang mesti dilakoni. Bari memang tetap bingung ngadenge ucapan eta dua jalma jeung sakitu mah. Mang Kasam teu bisa oge ngobrol dina basa anu beda. Lantaran teu kungsi sakola matak sakapeung mah rajan ngahulang memeh neruskeun deui omonganna teh. Ngan sanggeus ngarasa pas Mang Kasam kadenge nyarita deui. Mohon pisan pami ngatos mah salira duaan teu kaabotan nanging aya syaratna geuning. Naon manawi syaratna teh Sun? Hanya begini Kasam, syaratnya cuma ada satu, ha. Kamu orang harus pindah pekerjaan dari menjaga toko di pasar, harus kerja angkat besi logam di gudang belakang. Alat-alat mesin jahit yang belum jadi kamu orang tahu, punya pabrik besar di mana-mana, mulai dari tempat pembakaran besi, pabrik, kerajutan, pembuatan peci, dan kamu orang tetap akan diarahkan ke pekerjaan mengambil besi logam, menjembragi sasak yang di bawahnya ada lubang besar dan di dalamnya terdapat bara api. Tempat pembakaran besi-besi yang akan diolah menjadi bahan alat kecil seperti paku, baut, dan lain-lain. Namun kenapa Mang Kasam harus dipindahkan ke sana, ha? Sebab banyak orang yang tidak sanggup mengerjakan itu semua, ha? Kecuali terhadap Mang Kasam, percaya punya kemampuan. Mang Kasam ngagebeg jo hatina sangka Kong Cengli bakal aya pikiran gitu nyarita boga karep mindahkeun manehna tina tugas pagaweanana. Tina purah ngajaga toko ngandon arek dipindahkeun ke dapur pabrik tempat tabeleuman besi mungguh ngabayahayakeun pikeun pagawe anu teu asak pengalaman mah kana beberatan. Mang Kasam ngarti jeung nyaho kumaha bayana gawe di pabrik pengrajin mesin anu masih bogana Kong Cengli. Cek pikirna leuwih hade gawe di pabrik pengrajin benang atau rajut tibatan kudu dipindahkan ke tempat anu pibahayan kitu. Saliwat mah cek anu sok boga sangkaan goreng kabatur atawa suudon. Karyawan Kong Cengli anu kabejakeun leungit mangsakan ngalewat dina sasak bari manggol besi ngadon ti kosewat terus ngegebrus kena lubang anu seuneuna ngagugurah teh. Disangkana teh ditumbalkeun we bari memang tara aya bejana deui ngeunaan korban anu carilaka.
Sedangkan sesak pamentasan hawu pembeleman besi ukur satapakeun 2 dampal suku jalma dijieun tina betona make besi dihandap seuneuna ngagugurah kalau wilam jero lobangna paribadag mangkasam katepung ngahuleng lila ditawaran kitu teh dak puguh jelas hatena mah langsung embung jeung nolak ngan teu wani ngedalkeun langsung sabab singkong cengli jeung pamajikanna kasinggung perasaanana. Kong cengli ningali mangkasam ngadan ngaholang sarila gancang nyarita deui di barungku silih teuteup jeung diangtong pamajikanana. Haiya, bagaimana mangkasam? Kamu halang apakah sudah siap, ha? Dipindahkan kerja. Kalau saja mau dipindahkan, maka mangkasam akan bertambah banyak dari 300.000 menjadi 2.500.000. Ada auto bisa dicicilan utang pada kita orang. Bagaimana, apa mangkasam mau, ha? Tapi itu sih terserah mangkasam saja. Pengen gaji banyak ya harus mau pindahkan kerja, jangan mau hanya mau menjadi penjaga toko. Tapi kalau gak mau ya berarti mangkasam akan tetap mendapat kesulitan, ha? Karena beban hutang ke OE yang harus terus menunggu dan hutang kamu orang ke OE harus secepatnya dibayar lunas, ha? Dalam sempat waktu 1 bulan kurang. Harenghap mangkasam harenghap jika nu capek ke hati ayeuna mah ku dirina. Kong cengli pangna jadi bager teh ka dirina lantaran aya maksud anu tangtu. Sedengkeun mun seugeuh nolak kana atang tuanti kong cengli maka hutang 5 juta kudu geus lunas saacan waktuna sabulan. Mungguh matak asa bejade kana sirah cuat kena pikiranana. Kong cengli tetela nyahana ngan ukur ngalang bari neke. Mangkasam kadenge maksakeun manehna nyarita deui lalaunan mentah waktu keur mikir narima tawamal kana tawaran kong cengli harita. Kumaha mun kuring minta waktu tilu poe kong bisa mikir kumaha adena antara narima moalna kuring kana tawaran kong. Ali kudu ngajawab langsung teh aya nama kuring teh benar-benar bingung kumaha nangtukeun sikap. Haiya, bagus begitu juga mangkasam. Oh setuju dengan permintaan kamu orang. Bagaimana kamu nyantong? Setuju pula dengan permintaan waktu 3 hari dari mangkasam? Hanya diantong anu direret gancang unggek bari ngajawab mangrupa sikep anu sapinuna masrakeun kana katang tuanti anu jadi salaki. Hanya terserah pendapatmu suamiku, keputusannya ada di dirimu. Jadi silahkan kalau memang mangkasam minta waktu untuk berpikir oleh ikut setuju saja. Kong cengli seuri nimbungkeun huntuna anu karehol. Baik, ternyata istrinya setuju jongka. Kamu memang minta waktu, tapi ingat hanya 3 hari saja. Jangan itu lebih, oke? Hanya siap kong, tong hari uang. Kuring pasti sanggeus 3 poe waktuna bakal datang deui ka dieu. Pikeun mere jawaban anu pasti tong sieun. Kitu antara obrolan mangkasam jeung pribumi tur sanggeus ngarasa cukup aya dina sarta nepikeun pamaksudanana. Mangkasam akhirna terus pamitan geusan mulang ka lembur bari kayan wanci geus mimiti reup-reupan poek. Nadakeun wanci beurang tereh kasilih ku wanci peuting. Nalika keur anteng lempang harita mangkasam bet jadi aya pikiran hayang nyimpang ka imah Johana anu memang bakal kalimatan ku dirina. Tur kedatangan mangkasam tetela langsung dibagiakeun ku Johana ka Tuce Otih pamajikanana. Kebenaran eta salaki pamajikan teh teu keur ka mamana aya di imahna. Ngan aya nu mata kaget pikeun hate mangkasam sebab leungeunna Johana lebasiku anu katuhu kayanana bet aya tapak tatu kabilang rada jero tapak bedog malacan garing tatuna teh jiga karak menang mepokan kobat pangdaunan.